Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dangat ieu hidup bade diajar materi ngeunaan catatan poean. Naon cenah anu disebut catatan poean teh? Hayu urang sasarengan dipedar ngeunaan materina. Wilujeng nyakseng. Siswa-siswi sadayana dina pertemuan anu kahiji nyaeta materina ngabandingkeun pangalaman pribadi jeung catatan poean. Sapertos kumaha cenah catatan poean teh? Hayu urang pedar. Bedana pengalaman pribadi jeung catatan poean, ari sabenerna mah antara catatan sapopoe jeung pengalaman pribadi teh aya bedana. Dua-duanana oge mangrupa catatan kejadian anu karandapan ku urang sorangan. Ngan pedah minangka bedana teh catatan sapopoe mah dumasar kana pengalaman anu samamehna teu direncanakeun serta anu ditulisna hal-hal anu dianggap penting wungkul. Catatan poean mah leuwih singket eusina. Pon kitu deui, sok sanajan disebutna catatan sapopoe, lain hartina kudu ngapoe ku hidup ditulis. Ngan anu dicatatna teh kejadian anu ngirut sarta anu dianggap pentingna bae. Lamun carita pengalaman mah ditulisna leuwih lengkap tibatan catatan sapopoe. Biasana sok ditulis dirancang ti anggalna. Jadi aya dua meureun perbedaanna antara karangan pengalaman pribadi jeung catatan poean teh. Ari catatan poean mah dumasar catatan poe mah dianggap anu penting hungkul anu dicutatna. Jeung catatan poean mah eusina leuwih singkat tibatan pengalaman pribadi. Ayeuna hidap baca contoh catatan sapopoe. Sapertos kumaha eusina keun ku hidap bandingkeun perbedaanna jeung pengalaman pribadi. Keun contona dikintun di WhatsApp, mangga keun ku hidap dibaca satos kitu dikerjakeun pancena. Hatur nuhun, mangga. Siswa-siswi sadayana, kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina? Alhamdulillah upami kahartos mah. Mung upami aya anu teu kahartos, mangga dijapri wae langsung ka nomor ustaznya. Kanggo pancena hidup kerjakeun na buku tulisna masing-masing. Hatur nuhun, wilujeng patepangdi dina pengajaran salanjutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.